Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya falaihi bi'ilmi, wa man aradahu falaihi bi'ilmi. Puji sinaran syukur, hai orang panjatkeun ka Allah Maha Akbar, salawat sinaran salam, hai orang limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilah pami ka para keluarga sareng ka para sahabatna, mudah-mudahan urang sadayana ngabarukan syafaat buat yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadaya tepang deui dina ieu sasi mulud kalayan henteu ngariung dina acara taklimul wa takrim kana ieu sasi dipadalkeun dengan urang sadaya. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oke berfirman, mudah-mudahan takdimna urang sadaya kamantena masih aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dina ieu waktos sing abdi kapancenan tugas jadi pembawa acara. Hadirin rahimakumullah, supados teu nyangkolankeun kana ieu waktos ayo urang lajengkeun kana balik anu kahiji kesana jang kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, dimabdi pada ngaoskeun surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah mubalik anu kahiji parantos ditampilkan. Ayo urang lajengkeun kanu mubalik anu kadua kesana teh Razki. Alhamdulillah mubalik anu kadua parantos ditampilkan. Ayo urang lajengkeun kanu mubalik anu katilu kesana teh Aldi. Aldi kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para saudara-saudara, tim abdi bade ngaoskeun Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nusakitu baiti sim abdi wassalam. Alhamdulillah para ditampilkan. Ayo urang lajengkeun ke bersama Abdi Aidan. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, sing abdi dina ieu waktos bade ngaoskeun surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Adobrobil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin hasad. Sakitu baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah pantas ditampilkan. Ayo orang ngajakin ke kersana derapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, simabi pada ngosot surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarri nas. Mungkin itu disimabi wassalam. Alhamdulillah pantas ditampilkan. Ayo orang ngajakin ke kersana neng suci. Ya Neng, ini suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, Udah di video? kami badai ngoskan doa bobo. Bayanan, kewe. Bismillahirrahmanirrahim. Kewe. Bismika Allahumma Nyangke. ahyika amus nusakitu baik di syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pantas ditampilkan. Ayo orang ngajakin ke neng Aira. Aira. Muntila teh, San. Muntila. Naon? Muntila. Hah? Muntilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, sim abdi bade masukkan doa bade emam. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mung sakitu bae tihim abdi wassalam. Alhamdulillah pantas ditampilkan. Ayo orang ngajakin ke Alodapa. Para bapak, para ibu, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, semoga badai surat kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa hirofil hadasil asbali fadlillahi ta'ala. Niat abi wudu ngailang kenukum hadas alim fadli kana Allah. Yang segitu baik wassalam. Alhamdulillah pantas ditampilkan. Ayo orang ngajakin ke Azam. Adik, adik. Ya. Baliknya kayak itu tuh. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam masuk neng Para Alfa. bapak, para ibu, disimak di badai ngosut doa sebaik subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni min ibadika mutahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nu sakitu atuh. Sakitu baik si Nabi wassalam. Alhamdulillah pantas ditampilkan. Ayo orang ngajakin ke neng Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, sim abdi dina ieu wates pada ngaoskeun doa kompotok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad yadaya mimma asikakuya. Mun sakitu anu kapihatur wassalam. Alhamdulillah pantas ditampilkan. Ayo orang ngajakin ke kersana Depari. Lari, iya ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sim abi bade ngaoskeun doa ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala ini ala dikrika wa husni wasukrika wa husni min ibadatika. Mung sakitu berarti sim abi wassalam. Alhamdulillah orang terus ditampilkan. Ayo orang lanjutkan ke kesana Neng Silvi. Ayeuna boleh disanggakeun ka Neng Elona. Mana gelis? Ngomong atuh eueuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak, para ibu, sim abdi dina ieu waktos bade ngaoskeun doa ngawasu pamanten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wajhiya yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Mung sakitu anu kapiatur wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Alhamdulillah parantos ditampilkan. Ayo orang lanjutkan ke kesana Aldin. Hadir. Salam. Nah, baju nabiran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dina ieu waktos di sim abdi bade ngaoskeun doa ngawasu panangan kencan dina wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tutini kitabi bisimali waroh Bini waroh dan ibarai dahri mung sakitu tisim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parantos ditampilkan. Ayo orang lanjutkan ke kesana Audi. Albi. Tong semangat-semangatin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sim abdi dina ieu waktos bade ngaoskeun doa ngawasu panangan katuh dina wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini kitabi biyamini wahsibni hisaban yasiron. Mung sakitu sim abdi wassalam. Baremo. Alhamdulillah parantos ditampilkan. Ayo orang lanjutkan ke kesana De Audian. Baremo. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, sim abdi Baremo. bade ngaoskeun doa ngisap siram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqi wa basari ala nabi sakitu napa biatur wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parantos ditampilkan. Ayo orang lanjutkan ke kesana De Husna. Beuna. Naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para sedek sadayana anu kusim abdi dipihormat Balik. mudah-mudahan
ku awal dimulayakeun sim abdi dina ieu waktos bade ngaoskeun doa ngawas suci pil kenca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi li munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Mung sakitu teh sim abdi wassalam. Alhamdulillah parantos ditampilkan. Ayo orang lanjutkan ke sana daset. Ya. Ya. Tak. Siap. Assalamualaikum Muslim. warahmatullahi Muslim. wabarakatuh. Terakhir. Assalamualaikum abdina ayo waktu badai ngawas sampean katuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala siratim Ayeuna mustaqim. bari Yauma sekolah tadridu fihi afdal min ibadika salihin. Mung sakitu bae teh sing Abdul salam. Era. Alhamdulillah. Ayeuna bade disalam heula kana pembacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin Alhamdulillah. ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Raqib ya Mu'id ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mufid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib Alhamdulillah. ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Bais ya Sahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Ya, misalnya Matin temen kayak geus beres teh. ya Wali Alhamdulillah acara tikawit lebih ke akhir parantos lengse. ya Musi ya Mudi ya Muhid Naona? ya Muhi ya Mu'min ya Hayyu ya Qayyum Eueuh. ya Majid ya Majid ya Wahid Assalamualaikum. Ahad Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadir ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Dohir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Mutakim ya Abu ya Ra'u ya Malik ya Malikul Mulki ya Dzul Jalalil wal Ikram ya Musi ya Jami ya Goni ya Mugni ya Mani ya Ador ya Nafis ya An-Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rasidu ya Sabur ya Allah ya Allah. Alhamdulillah.
Ayeuna urang lajengkeun deui ka kersana Neng Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para saderek sadayana, anu sim abdi dihormat sareng mudah-mudahan ku Allah dimuliakan sim abdi dina ieu waktos bade ngaoskeun doa nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa idza nasaya dulu nabi dinillah afwazam kasabi yang dirobika wastabir innahu kana tawwaba. Mungkin kitu bae di sing abdi wassalam. Alhamdulillah parantos ditampilkeun. Hayu urang lajengkeun ka kersana Neng Silva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sareng hayu urang suralengkakeun ka junjungan sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin kaum muslimat, sim abdi dina ieu waktos bade narangkeun pirang-pirang wajib salat aya 3 perkara. Hiji Islam, 2 balik, 3 boga akalmu, sakitu anu kapihatur wassalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah parantos ditampilkeun. Hayu urang lajengkeun deui ka kersana Kakang Dapa. Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qobla kalam wal ihtiram satacana hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Allah Rabbil alamin anu nyiptakeun urang sadayana. Sim abdi dina ieu waktos bade nerangkeun pirang-pirang rukun salat aya 4 perkara. 1 ruku, 2 itidal, 3 sujud 2, 4 calik antara sujud 2. Mun sakitu anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah parantos ditampilkeun. Hayu urang lajengkeun deui ka kersana Neng Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam hayu urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, sim abdi dina waktos ieu bade nerangkeun iman aya 3 perkara. Hiji ngucapkeun ku lisan, 2 ngabenerkeun ku hate, 3 milampah ku sakabeh anggota serta turut-turut kana jejak lampahna. Khulafaur rasyidin anu 4 hiji Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali radhiyallahu anhum. Sakitu anu kapihatur wassalam. Sadayana tos ditampilkeun. Alhamdulillah parantos ditampilkeun. Hayu urang lajengkeun deui ka kersana Rafkah. Badak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah Maha Ghafur. Salawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka baginda alam wasana habibana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap kepala keluarga ka para sahabatna tur dugi ka urang sadayana salaku umat mantena. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di mantena. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sim abdi dina ieu waktos bade nangkeun najis mutawasito nyaeta ya 2 hiji najis mutawasito ayeuna
Ainiyah, aya rupa, aya anggeul, aya rasa, dua najis mutawas kitu hukumnya. Teu aya rupa, teu aya anggeul, teu aya rasa. Rusak kita anu kadu. Alhamdulillah parantos yang ditampilkan. Ayo orang lajengkeun deui ka kersana Neng Ilma. Enggak goblok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qabla kalam wa ihtiram sata jana hayu orang panjatkeun puji sinaran syukur ka Allah Rabbil alamin anu parantos nyiptakeun urang sadayana. Para bapak mewah para ibu simak dina ieu waktos bade nerang syaratna iman aya 10. Hiji mahabbah ka Allah taala, dua cinta ka pirang-pirang malaikatna Allah taala, tilu cinta ka pirang-pirang kitabna Allah taala, opat resep ka walina Allah taala, lima resep ka nabina Allah taala, genep mikabenci ka kabeh satruna Allah taala. 7 sieun kusiksana Allah taala, 8 ngarep-ngarep kana hikmah Allah taala, 9 daek nilangkah kana parentah Allah taala sabaring ngagungkeun, 10 ngagungkeun kana larangan Allah taala bari ngajauhan namun sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah parantos ditampilkan. Hayu orang lajengkeun deui ka kersana Ajhar. Iya. Mau tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang abdi dina ieu waktos bade ngaoskeun surat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tabudu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yasfa'u indahu bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim Bima syaa. Asyur samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi. Assalamualaikum. Telancar teh. Alhamdulillah parantos ditampilkan. Hayu orang lajengkeun deui ka kersana Neng Nesa. Neng Nesa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin anu dimuliakeun ku Allah, tepang di dina anu barokah ieu mudah-mudahan urang sadayana dikeuing sapaati baginda Arab nyatana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para bapak mewah para ibu sim abdi dina ieu waktos bade nerangkeun pasunatan adu aya 5 perkara. Hiji maca bismillah, 2 wudu sampurna, 3 ngabolak-balikeun pandangan dina wasana anggota, 4 tuluy, 5 ngamayunkeun anu katuhuman rikeun anu kenca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parantos ditampilkan. Alhamdulillah acara tikawit deui ka akhir parantos lengse. Bilih aya kalepatan ti sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.